Budi Santri, legek lebek, Ari Lampah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kan kami sadaya duraba di mana wae ayana anu jauh di Pelemuran Wangang di Padesaan anu dumur teperangenak di Lemur Matu Banjar Karang Pamidangan. Mun ngawaos ngabahas wartos nu atos-atos. episode Kampung Sampireun, kampungna Indonesia, kampungna urang sadaya, utamina orang-orang Sunda. Anu hayong tuang raos, anu hayong bobo tibra. Kamana kaki? Percantan, sakedap deui urang buktos ke. Aya tuangan istimewa. Nasi timbal ala Sampireun. Tuang raos di dia tempatna tuang naon wae uning. Tuh, teh. Saya anu disebat paket timbal ala Sampireun. Timbal mah eta khas Sunda sebenarnya. Timbal teh nya kejo dibungkus ku daun tadi kieu. Namun dibaledokeun ieu sekaligus langsung hasil. Percaya teh. Sate acan nyobian. Naon nu disuguhkeun. Alah, suguh adi susuguh teh asa jadi aya. Hayang suguh. Subur maksudnya. Lepangkeun sampurasun. Rampes. Alah. Kan sami sadaya ieu salah sawios nu ngokolakeun Kampung Sampireun. Janten ieu teh pembantu pupuhu nu ngatur laku nu meresya lampah dina ngokolakeun Kampung Sampireun. Jadi di dieu udara, teras wangunan, oge kontur daerahna Sunda pisan, Indonesia pisan. Raos pisan. Aduh, merias. Sate acan ngarepieu Bu Eli, urang ngarepieu tuangeunana. Bu Eli eta naon wae tuangeun teh? Ini teh nasi ala Sampireun. Oh, ini teh nasi. Nasi ala Sampireun. Ala Sampireun. Di dalamnya itu ada asin jambal. Dina nasina teh, dina sangguna teh. Ada pete. Aya pete. Iya, jadi rasanya raos pisan, ngeunah pisan. Ieu disebut nasi ala Sampireun. Nah, ieu namina daging chicken, daging ayam. Teras ieu nu disebat sayur asem. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mami ieu sambalnya. Sambal. Orang Sunda mah mun teu manggih lalap jeung teu manggih sambal, sarua jeung ka Mekah teh ka Madinah. Kurang afdol. Gitu. Jadi harus nih pasti sambal. Mantap banget. Raos pisan. Terus ieu mah biasalah mendoannya. Iya, mendoan. Mendoan teh tempe goreng teh digaringkeun karena mendoan. Tah upami ieu mah si Tata jeung si Uhu. Si tahu. Itu kan samitra sadaya. Bilih kabita antos heulanya bade nyaepkeun heula. Alhamdulillahilladzi atamana wa saqana wa ta'ala minal muslimin. Luar biasa. Katampi pisan bae nuhun pisan. Raos tuangeunana. Alhamdulillah. Ieu mah mun teu acan nyobian ka dieu kudu nyobian. Kan samitra sadaya waktosna ngawas biasa aya challenge. Tantangan di bahasa Sunda. Sok sanaos kan samitra prayogi uninga Bu Eli. Dipanggilna Bu El. Bu El teh salah sawios wanuja sanes pituin lahir gagurudag alam dunya di tatar Sunda. Tapi inyana nyangking darah Sunda. Bu El aya babasan sepuka pungkur dina bahasa Sunda. Budi Santri, aya legek lebe, aya lampah euwah. Budi Santri, legek lebek, Ari Lampah euwah. Tuh kan, terus teh. Sok sanaos letah Aceh, logatna terus katingal. Anggarna juga orang Aceh. Hartosna naon cenah Bu El eta teh? Artinya kalau dari cover, dari penampilan itu seperti kayak yang baik budi. Tapi pada dasarnya sebenarnya tidak baik budi atau jahat kalau bahasa Acehnya mah. Luar biasa kan samitra sadaya. Ta eta nu dimaksud Budi Santri lagi lebe aya lampah euwah. Penampilan mah juga nu nyantri, soleh.
kares kanten. Alampahan, euah teh naon? Ya kitu teh. Sanes abi. Saha? Sanes. Eta teh. Sanes. Saha gitu. Batur. Batur. Nah gitu kan Mitra Sadaya. Menarik. Tos sabaraha tahun di Garut? 19 tahun. 18 tahun. Jadi remaja 17 tahun di Aceh, 18 tahun. Nama di dia. Dua tahunnya di Thailand. Oh, 2 Kerja tahun juga. sempat ke Thailand. Ya, jadi percobaan untuk translator. Oh, translator. Jadi bekerjanya memang bekerja yang sempurna sebenarnya. Posisi yang bagus. Tak gitu kan Mitra Sadaya, laku lalampahan. Anu tos dijalani ku Bu Eli. Bu Eli asisten manajer eksekutif Kampung Sampire, Kampungna Indonesia. Tong hilap, catat Kampungna Indonesia. Tuang rawas bobo tibra di dia. Senang di dia, itu meja, maksudnya di dia di Kampung Sampireun. 2 kata kanggo kanca Mitra Sadaya di Sampireun. Bade nyanggem naon? Bangga banget nginep di sini. So yes, ke sini. Iya. Tetap di channel Ngawaos, Ngawangkong, Ngabas Watos Nu Atos Atos.